Kumaha ayeuna bagian anu kaopat? Hukum naon? Hukum sonai. Balik di tadi teh hukum teh sudiji dibagi 4 bagian. Hiji hukum akal, 2 hukum sona, kedua hukum sara. Hukum sara dibagi 2. Jadi hukum sara naon? Paroha deui. Oh, hukum sara. Hukum sara. Coba sok tingali cek hukum sara. Oh iya. Kabeh itu. Hukum sara hitop taklid. Nah, kedua dibagi 2 aya hukum sara hitop taklid. Kedua aya hukum sara hitop wado. Geus beres. Terus ayeuna anu katilu hukum adat aya opat. Terus ayeuna anu kaopat hukum sonai. Nya hukum naon? Sonai. Kumaha ari ngaran wajib sonai? Nyaeta mastuliha ingdal mustalihi bihaisu ida turika udda mukhtian. Artina mastuliha perkara anu didamel ingdal mustalihi ku anu ngadamel istilah bihaisu ida turika kalawan sakira-kira di mana ditinggalkeun teh udda matak dibilang udda mukhtian, matak dibilang-bilang salahna. Contohna seperti dina istilah ilmu nahu. Kumaha teh dina istilah ilmu nahu? Fa'il macana kudu diropakeun. Tak aya bahasa kudu. Macana wajib diropakeun. Mubtada wajib diropakeun. Khobar wajib diropakeun. Jadi aya istilah-istilah kitu. Lamun dina tajwid aya idhar, nya lamun dina istilah tajwid aya idgham, aya ikhfa, aya iqlab. Tah di mana mun mayunan hamzah teh idhar, mayunan ha teh idhar. Jelas macana nya. Lamun idgham dimasukeun nya. Lamun ikhfa samar, lamun iqlab tukeurkeun nun paeh kana mim. Nya. Gitu. Tah eta teh disebutna ilmu anu diistilahkeun. Jadi sakira-kira lamun ditinggalkeun teh matak dibilang-bilang salah. Nya. Jadi anu kaopatna hukum naon? Hukum sonai. Hukum naon? Aya seseorang penciptana, sang perkarya. Ya. Misalkan hiji jalma berkarya, ya, disebutna teh musonif, sang perkarya, berkarya. Mana teh ieu nang yen saha yeuh, ya. Ilmu nahwu ieu nang yen saha, ilmu tajwid ieu nang yen saha, ya. Jadi aya hiji jelema anu nyiptakeun penemuan gitu. Jadi aya nu ngudukeun diistilahkeun we ilmu nahwu, ilmu tajwid, ya, ilmu fikih jeung sajabana. Tak kitu nya eta disebutna wajib sonai. Wallahu alam. Coba baca kumaha ari ngaran wajib sonai. Nyaeta kumaha ari Mastuliha artinya perkara anu di damel istilah ingdal mustalihi ku anu ngadamel istilah bihaisu ida turika kalawan sakira-kira ditinggalkeun teh di mana tinggalkeun teh udda mukhtian matak dibilang-bilang salah. Dina istilah ilmu nahwu. Contohnya seperti dina istilah ilmu nahwu. Fa'il macana wajib diropakeun. Wallahu a'lam.